Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ummihi fid dunya wa dunya wal akhirah. Bacalah coba ayat ibu ya kita lalu wujud. Ayat ibu ya kita la al-wujudu wa didhu al-adamu wa dalilu ala dalika wujudu hadihi al-makhluk wajib. Ayat ibu maka wajib ya kita ala dinahak Allah ta'ala nawan al-wujudu sifat wujud wa didhu jeung lalawanan iya sifat wujud kata al-adamu ta'aya wa dalilu jeung ari dalilna ala dalika kana iya sifat wujud kata wujudu hadihi al-makhluk wajib. Ayana iya pirang-pirang makhluk. Coba talat. Yajibu bagi ta'ala al-wujudu wa dalilu ala dalika wujud wa dalil wa diduhu al-adamu wa dalilu ala dalika wujud hadihil makhluk. Yajibu maka wajib bagi ta'ala dina hakna Allah ta'ala naon al-wujudu sifat wujud wadiduhu jeung ari lawana ieu sifat wujud eta al-adamu Allah wadalilu jeung ari dalil ala zalika kana ieu sifat wujud eta wujud hadil makhluk wati ayana ieu sakabeh makhluk. Bismillahirrahmanirrahim. Qaluhu wa dalilu ala dzalika wujudu hadhil makhluk. Wa dalilu lan utawi dalile ala dalika ing antase mengkono-mengkono sifat wujud iku wujudu hadhil makhlukati anane onone ikilah iki piro-piro makhluk. Daun ki musannif lafadz dalilu ala dalika wujudu hadhil makhlukati yaihi nyata maksudna wa dalilu di dieu ala zalika wujudu hadhil makhlukati nuduhkeun kana yen wujudna Allah taala ku ayana ieu pirang-pirang makhluk. Wa dalilu ala zalika wujudu hadhil makhlukati. Kedua, pangna musonif tiap-tiap sifat nu wajib di Allah sok make dalil eta nyata pikeun nyampurnakeun makrifat. Naon sababna? Sabab diantara syarat makrifat eta kudu nyaho heula kana dalil. Takdi pasangkeun wa dalilu di antara syarat ma'rifat teh kudu nyaho heula kana dalil. Ras nukatiluna ari dalil ditilik tina isi eta nyaeta kabagi kana dua bagian. Bagian nu kahiji nyaeta disebut dalil ijmali. Bagian anu kadua eta yang disebut dalil tafsili. Naon disebut dalil ijmali teh? Dalil ijmali eta nyata artina dalil garis besarna, tegasna dalil anu deet anu hukum nganyahokeunana kana eta dalil ijmali teh eta hukumna fardhu ain. Fardhu ain teh kumaha patokanna? La yasqutul haraju an fi'lil baqi. Jadi tegugur kewajiban ku sabab dipidamel kuno saja alias
kewajiban orang sorangannya padoain cara sendiri. Terus nu bagian kedua eta yang disebut dalil tafsili. Naon dalil tafsili teh eta nyata artina dalil anu mendetil jero ya. Dalil anu dirinci diwinciknya tegesna dalil anu jero hukumna cek hukum sara kana ya dalil tafsili eta fardu kifayah itunya. Jadi dalil tafsili mah eta hukumna keunana kana fardu kifayah. Tadi dalil ijmali keunana fardu ain. Anapun dalil tijan eta kasub dalil naon nu aya dina ieu kitab tijan nyata nu tadi teh wa dalilu ala dzalika wujudu hadhil makhluqati kasub kana dalil ijmali secara global entah padoennya kita ngaji miti dibaca kurang terus ditalar nya geus ditalar terus dipahami. Hujan ya itu aja. Ya sang raken apalah katanya. Jadi dalil bagi dua. Jadi nu kasub dalil non wa dalil ala dalika wujudu hadhil makhluqati kasubna dalil ijmali. Nah dina tijan. Jadi garis badak. Ras nu kaopatna dalil dibagi deui ditilik tina jalana kana dua bagian. Tina jalan na jalurna dibagi di kana dua bagian. Naon bagian kahiji? Bagian kahiji nyata yang disebut dalil akliyah. Awa disebut dalil akli. Nu kaduana oge yang disebut dalil nakli. Naon yang disebut dalil akliyah atau dalil akli? Dalil akli teh nyata anu jalurna atau jalana ngagunakeun hukum akal. Disebutna akliyah. Bisa dipanggihkeunana hukum akal. Meunangkeunana sarta akal nu digunakeunana akal gorizi. Lain akal tabi'i. Akal gorizi itu jadi akal anu bersih nya paparin di Allah. Nu kadua aga yang disebut dalil nakli teh tadi. Dalil akli mah meunangkeunana nyata cetakanana
mah gitunya dalil anu bersumber nate tina Al-Qur'an jeung hadis. Al-Qur'an al-hadis dawuhan Allah jeung didawuh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aya nu ngagunakeun ieu dalil alias dalil naqli eta khususna jalma mukmin, jalma mukminin. Perlu ya gitu terus. Saukur dalil wakal tapi geus bisa diakeun. Oke, dalil naqlina. Copot. Dalil naqlina ge geus sadia eta nya. Jadi dalil naqli emang sumberna alias patokanana nyanakna anu sumberna tina Al-Qur'an jeung al-hadis anu ngagunakeun anu make kana ieu dalil naqli eta khususna jalma mukminin. Nah, kitu nya jadi kedah aya langsung anu sumberna tina Al-Qur'an jeung al-hadis. Cara bisa diterima. Nah, anapun ari jalma kafirin ya moal bisa dibere katerangan Al-Qur'an jeung hadis Nabi. Ya, naon sababna? Sabab ari kafirin mah kana Al-Qur'an jeung al-hadis oge ilok percaya ya. Kepercayaan. Percaya. Nah, beda deui jeung ku dalil akli. Nah, dalil akli nu aya dina ti jandalori eta fungsina eta dalil akli tepalina supaya bisa dipake nyerang. Ya, ngabentengi nyerang kana hatena jalma-jalma kafirin. Nah, nya ku Al-Qur'an jeung al-hadis mah geus moal keuna da teu percaya tah ku akal mah bakal keuna gitu. Fungsina da dalil akli. Nah, dalil anu aya dina tijan eta ialah dalil akliyah ya, dalil akli supaya naon fungsina nya teh supaya bisa dipake benteng atau pake nyerang hujatan ya kana hatena jalma-jalma kafirin. Nu kalimana ari dalil eta alamat tegesna ciri patokanana ya alias definisina dalil kullama wujida al-muallimu wujida al-muallamu wala aksa. Ini benar. Patokan dalilan bah jadi ari dalil eta alamat tegasna ciri dina patokanana kumaha kullama wujida al muallimu wujida al muallamu wala aksa. Cek bahasa urang mah kullama wujida di mana-mana kapanggih al muallimu anu nyirian wujida pasti kapanggih al muallamu anu dicirianana wala aksa ya, jadi teu kudu aya cirina ku ayana ari dalil eta alamat gitu. Coba kali di naon patokan teh ulama wujida al muallimu wujida al muallamu di mana-mana kapanggih anu nyirian pasti kapanggih anu dicirianana.
teu kudu deui aya ciri eta dieu teh nya kapanggih anu nyirianana anu nyirian nah kapanggih maka pasti bakal kapanggih anu dicirianana jadi teu kudu di aya cirina aku ayana ari dalil eta alamat maka ayana makhluk eta jadi ciri kana ayana Allah. Jadi setiap aya anu nyieun tegasna aya pangeran eta kudu aya makhlukna aya Allah kongang makhlukna teu aya beda di jeung takrif kullama wujida al mu'arifu wujida al mu'arafu artina samang-samang sakapanggih takrif pasti aya anu ditakrifanana seperti zakat teh takrifna rajul berarti aya zakat aya rajul zakat teh barangnya ciri tanya tarifnya sama ulama wujida al mu'arifu wujida al mu'arafu artina samang-samang sakapanggih takrif pasti aya anu ditarifkanana seperti zakat tarifna rajul nya geus aya ieu mah meureunna cirina aya ieu jeung aya gagangan berarti lalaki aya zakat aya rajul berarti jeung samang-samang sakapanggih anu ditakrifan aya takrifna aya rajul pasti aya zakarna ta ari makhluk mah eta mah alamat nya makhluk mah eta alamat kana ayana Allah lain takrif kana ayana Allah tunggu bentana salib. Terus ayeuna nu kagenepna jalana pikiran tina ayana makhluk kana ayana Allah eta ditempuh ku sababaraha jalur atawa jalan anu panjang anu ngentet eta tegasna mah pirang-pirang qodiyah anu ngantet ngajadi muqaddimah ngajadi kias-kias ngajadi natijah ceuk bahasa mantek bahasa santi. Nah babak kahiji qodiyah kahiji eta kahijinya babak kahiji qodiyah kahiji ari makhluk moal kosong tina arad arad teh naon nyaeta tegasna sifat anyar arad moal kosong ya ngaran makhluk naon sifat anyar teh nyaeta sapertos usik jeung cicing tegasna barobah eta aya di makhluk arad disebutna nya kitu deui arad sifat barobah moal cicing kajaba di makhluk nu ngaranna cicing jeung robah moal aya terkecuali ayana di makhluk. Jadi antara arad jeung makhluk kitu nya antara aradna jeung makhluk benten kitu. Jadi arad mah sifat barobah eta arad moal cicing kajaba di makhluk tegasna moal aya makhluk anu teu usik teu cicing teu barobah pasti we nya lamun usik lamun teu usik berarti teu cicing lamun teu cicing berarti teu robah jadi moal aya usik jeung cicing gular gorer teu ngancik di makhluk
antara makhluk jeung arodna eta disebutna talazum wujudna nya. Begitu eta qadiyah nu kahiji. Jadi judulna makhluk moal kosong tina arod. Pasti hubungan jeung arod. Nah, arod teh naon? Sifat anyar. Sifat anyar teh usik jeung cicing robah jeung suput. Geusna barobah aya robah aya cicing. Aya usik aya cicing. Tadi disebutna sifat anu ancik di ayana di makhluk. Jadi moal aya usik jeung cicing gulal goler teu ngancik di makhluk pasti mana teh eta anu kekerpekan naon ya. Oh beurit berarti cicing dibeurit gitu bener ya. Tawa gulal goler teh ieu mah geuningan teu usik teu malik teu jimat kitu nya. Bensin murad usik cicing. Pasti aya ngaranna gitu. Eunteup eta arod di makhluk. Jadi disebutna makhluk jeung arodna eta talazum wujudna pasti gitu nya. Bersangkutan. Tas qadiyah kadua ngaran usik pindah cicing ngaran cicing eta eureun. Qadiyah kadua eta ngaranna. Naon disebut ngaran usik teh? Usik teh nyaeta tagoyurnya pindah tina cicing. Ayeuna kumaha ngaran cicing? Ngaran cicing teh nyaeta eureun. Eureun usik disebutna cicing. Nah, tetela duanana kajadian anu anyar. Nu anyar aya berubah. Tina usik kana cicing, tina cicing kana usik. Tak kajadian anu anyar pisan eta ari pindah jeung eureun ngaranna barobah. Sebutna tagoyur. Tina asalna cicing jadi utek-utekan. Ya, urang kan teh sarirana dieu, tina dieu kana pindah kana nangtung. Jadi sebutna tagoyur. Pindah tina utek-utekan kana cicing nya. Eta disebutna tagoyur. Arod eta teh. Jadi ngaran usik pindah cicing, ngaran cicing dan usik. Nah, setelah dua nana kejadian anu anyar pisan. Ari pindah jeung eureun eta ngaranna tagoyur. Sebutna barobah. Eta terus anu kadia anu katilu kulantaran makhluk talajum wujudna kana tagoyur alias tegas nama barobah atuh pasti barang anu talajum wujudna anu anyar eta anyar lamun teu kabawa anyar pasti fungsi kajadian samemeh tagoyur makhluk ayat teu usik teu cicing sedengkeun eta teh mustahil ya. Eta mah ieu teh cicing ya. Pasti tina asalna cicing teh tadina kekerpekan. Ya, kekerpekan wae kayaknya bakal berubah ya. Moal terus-terusna kekerpekan makanya moal saterusna usik. Kitu kan ya urang sapeun memantak mustahil mentat teh mah aya teu usik teu cicing sedengkeun eta teh hal anu sangat tidak masuk akal ya. Ta upama dibasarapkeun eta qadiyah awal disebutna sugro al alamu mutagoyirun. Sebenarnya qadiyah awal. Qadiyah kadua disebutna kubro wa kullu mutaghayyirin hadisun. Qadiyah katilu alias kesimpulanana natijah yuntiju annal alama hadisu.
Simpulanna bahwasanya na alam teh eta hadisun. Hadisun teh naon? Anyar teh ya. Terus babak kadua qadiah kaopat ari barang anyar pasti ayana eueuh heula. Setiap perkara anu anyar pasti tadina eueuh heula. Urang oge wujudna aya asalna teu aya gitu. Sabab lain anyar lamun teu disebut eueuh heula mah gitu. Ayana disebut anyar teh ku sabab lain ku sabab tadina naon eueuh heula gitu. Gue aya jadi we anyar disebutna dapat masukna kana qadiah kaopat ya. Dalilna wajib wujud ayana sakabeh alam mun Allah teu aya alam moal aya. Jadi alam teh asalna tina teu aya kana jadi aya kusabab aya nu ngayakeunana. Tah nu ngaranna alam teh kitu nya anyar masuk kana qadiah kaopat. Naon disebut anyar teh? Barang anyar teh pasti ayana teh tina asalna eueuh heula. Oge aya jadi sebutna anyar. Ieu alam langit bumi eta teh alamnya kasebutkeunana anyar. Berarti kasebutkeun anyar mah asalna teh meureun langit jeung bumi teh asalna eueuh heula. Sabab alam ari alam teh tadi teh anal alama hadisun nya gitu. Sanyana alam teh eta hadisun anyar. Ari barang anyar pasti ayana teh eueuh heula. Sabab lain ge anyar eueuh heula mah nya tebal berarti disebutkeun anyar teh disebutkeun baru teh sabab eueuh heula. Eueuh aya. Qadiah kalimah ari barang tina eueuh kana aya pasti eta barang meunang nyieun. Tadina teh eueuh ge aya model bolu nya. Model bolu, model udud. Udud itu kan tadina amun teu dijieun heula mah aya moal udud moal. Kopi nya. Lamun kira-kira teu dijieun heula aya mah moal nya. Gitu. Jadi masukna kana qadiah kalimah. Barang tina eueuh kana aya eta pasti eta barang teh meunang nyieun gitu. Nang Sony. Aya penciptana. Model kopi kapak api jingukan ayanya penciptana. Gitu. Naon disebut teh hak cipta. Aya. Nah, eta masukna kana qadiah kalimah. Barang tina eueuh barang tina eueuh kana aya nyaeta kapastianana barang meunang nyieun ya. Sabab tadina eueuh aya. Jadi masukna beunangna oh berarti aya nu nyieunna. Ieu saha nu nyieun kopi pan gitu. Ieu saha nu nyieun mobil. Ieu saha nu nyieun bolu, ieu saha nu nyieun kiripik. Nah kan gitu. Jadi aya pertanyaan saha nu nyieunna, saha penciptana. Gitu. Awewe aya anakan ngekeng gitu. Saha sih nu nyieunna kan gitu nya. Moal tadi kan tina kosong kana aya. Saha ya Pak nu nyieunna gitu nya. Eta masukna kana qadiah kalimah. Barang tina eueuh kana aya pasti eta barang meunang nyieun. Moal mungkin gitu melendung ka hati ku akal. Aya nu nyieun gitu.
nya ayeuna moal mungkin jeureuh we jadi kopi tanpa aya lamun eueuh anu meunang nyieun anu ngadamel tak kitu mantak sok aya hak cipta bis meh naon ngaranna teh disebutna teh bisi nananyakeun sahanya nu nyieunna hak cipta mantak sok ngaringan ngaran nya cap nya, hak cipta temanya dina kopi teh kopi kapal api ABC jinggo super jeung sagarupan nya tah eta teh nya nandakeun kana aya nu nyieun gitu sabab naon tadina asup kana qadiah kalimat barang tina eueuh kana aya eta kapastianna aya anu nyieun wi anyar euy topina wi anyar euy bajuna nah disaha ieu gitu kan pasti nanyakeun ka nu nyieun mungkin urang teu nanyakeun ka nu nyieunna sabab tadi teh dekati ku akal barang anu aya tina eueuh kana aya eueuh nu nyieunna eta masukna kana qadiah kalimat kali di qadiah kalimat teh naon ari barang tina eueuh kana aya pasti eta barang meunang nyieun qadiah kagenep atuh tetela alam semesta langit jeung bumi eta teh meunang nyieun dalam kurung khuliqo didamel dijieun diciptakeun awan Allah taala dina Al-Qur'an A'udzubillahi minasyaitonir rajim inna fi khalqis samawati wal ardi la ayatil liulil albab sadaqallahu adzim ya inna fi khalqis samawati maka inanya Arab taukid inna fi khalqis samawati wal ardi nya dijieuna langit jeung bumi teh eta yakin jadi ciri alias dalil kana ayana anu nyieun ya jadi tanda tanya supaya berpikir oh geuning aya langit ning aya bumi nah berarti timbulna cek pikiran akal goriji timbul pikiran anu murni anu suci nya saha nya nu nyieun langit saha nya nu nyieun bumi kan gitu sabab teu kahartieun ku akal lamun ieu langit jeung bumi eueuh nu nyieunna nah gitu gunung dua sarua ada gunung-gunung ya sekeliling paku-pakuna pepohonan jeung sajabana langit bumi we bulan bentang jeung sajabana Nabi Ibrahim akan dirinya anu terus bersejarahnya ku Allah dipuji di alam untuk dipakai dina salat ketika Nabi Ibrahim petos kitu wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin itu tina hasil akal gorisi moal Gusti abdi pati-pati moal nyakutukeun Gusti ngaduakeun Gusti kanu ieu nyieun langit jeung bumi nah gitu Hanifah musliman Hanif teh condong hate musliman pas merah sabab akalna bersih buat akal bersih tadi jieun langit jeung bumi eta yakin jadi ciriane dalil kana ayana anu nyieun nah yane Allah taala dikeun jalma anu boga kasucian akal berizi pasti bakal nepi ka dieu ya sabab dasar leuletikan ge kan kitu
urang manggih kopi ieu kopi sanya ieu aya susu sanya moal mungkin urang teu bertanya hati urang nya pasti bakal bertanya aya ti kotok ieu hayam sahanya gitu. Jadi teu kahatiin ku akal lamun ieu eueuh nu nyiptakeun nyieun. Tapi jalma anu boga kasucian akal goriji mah bakal kapanggih. Bakal nepi ka dieu. Jadi tetela anu jadi dalil kana ayana nu nyieun yakni Allah Ta'ala kudu dijieuna langit lain ku wungkul wujudna kusabab itu wajib dipikirkeun jalana ieu genep qodiyah anu nepikeun kana sifat dijieuna langit jeung bumi. Namun orang can aya pikiran kitu nya berarti akal urang masih kena kotor. Nya cacakanan urang manggih naon we kitu nya. Sahanya. Wah, ieu saha nu ieu nanya. Apakah mata urang anu luar leor wae apakah hate urang anu loba kopi? Nepikeun ka can timbul kadinya. Ya, namun akal gorenya geus timbul. Kalau bertanya sa ieu nu nyieun langit jeung bumi nu sakieu megahna gitu nya moal mungkin ieu langit jeung bumi lamun dug aya tanpa ayana nu nyieun bulan panon poe nya. Nah eta babakat tilu qodiyah katujuh sakuar perkara anu meunang nyieun pasti ayana anu nyieun akara we menuju nya akal urang kana babakat tilu qodiyah katujuh sakur perkara anu meunang nyieun pasti aya anu nyieunna. Tadi mah karek bertanya saha ya. Tah ketika nyebut saha eta katanya perkara anu meunang nyieun pasti aya nu nyieunna. Gitu. Geus tep katanya sahanya nyieunna. Geus tep sakur perkara anu meunang nyieun pasti ayana anu nyieun. Eta qodiyah anu katujuh. Qodiyah kadalapan moal aya nu pibisaeun nyieun perkara tina eueuh kana aya angin zat anu disebutna Allah, anu disebut Allah Ta'ala. Eta qodiyah kadalapan. Ya. Dihantem moal aya nu bisa nyieun perkara tina eueuh tina asana eueuh heug kana aya angin zat anu disebut Allah. Nah, eta qodiyah kadalapan. Qodiyah kasalapan atuh tetela anu nyieun alam eta zat anu disebut Allah. Eta babak kaopat qodiyah 10. Qala Allah Ta'ala nya dina Al-Qur'an tadi Rabbul Alamin jenenganana Allah eta hasil tina wahyu sapertos anu geus dicarioskeun nya geus dijelaskeun ul marrabbus samawati wal ardi ulillah artina ul omongkeun ku anjeun Muhammad man rabbus samawati wal ardi saha zat anu nyieun langit jeung bumi teh ulillah kul bejakeun ku anjeun Muhammad Allah. Nah gitu ulillah
wa hurika bil kasri li ajli tahalusi sakinen asana ul Allah ngan supaya geunah dibacana jadi ulillah dikasrohkeun apa patepung dua hurufna sukun lam jeung sukuna hamzah na lafaz jalalah jadi dibacana ulillah ya. Assalamualaikum Allah bijakeun panjenengan Muhammad Allah nya aya nu ngieun langit aya nu ngieun bumi nya semesta alam Allah bijakeun Muhammad. Ieu sifat wujud ngaran sifat nafsiyah hatina sifat anu tumetep anu nuduhkeun kana ayana zat Allah lain sifat anu nuduhkeun kana anu ngancik tina eta zat lain sifat anu bangsa eueuh oge lain sifat anu bangsa rekenan sifat bangsa eueuh mah eta ngaranna disebutna salbiyah bangsa eueuh disebutna salbiyah seperti sifatna eueuh mimitina nya mimiti Allah ngan eueuh mimitina langgeng Allah ngan eueuh tungtungna itu disebutna salabiyah idam baqom alafatul lil hawadisi yang binafsihi nya jadi aya bahasa eueuh mimiti Allah teh ngan eueuh mimitina langgeng Allah teh abadan abadiun moal kakeunaan ku maot salalawasna ya langgeng ngan moal aya tungtungna eueuh tungtungna jadi bahasa eueuh teh disebutna salabiyah tah saperti sifat eueuh mimitina sifat nu ngancik tina zat ngaranna ma'ani ngancik tina zat mah disebutna ma'ani seperti naon hawasa ngancik di zat Allah ya, sifat bangsa rekenan yana ngaranna maknawiyah seperti bukti Allah anu hawasa guna maknawiyah tak eusi sifat nafsiyah ngan hiji nya eta wujud ya, wujud mah hiji karena sifat nafsiyah mah hiji nya sifat wujud anu bagi opatnya nafsiyah salabiyah manawi maknawiyah nafsiyah eta ieu sifat wujud tasung kadapana nganyahokeunana wujud teh eta sifat atawa ainul maujud eta teu diwajibkeun ku hukum syara naha wujud teh sifat atawa ainul maujud eta teu diwajibkeun ku hukum syara nganyahokeunana ya sabab kasub kana wa midu ilmil kalam tegasna jero-jerona ilmu apa itu teman jadi ulah bertanya nah wujud teh sifat atawa ainul wujud ainul maujud nah eta mah teu diwajibkeun urang nganyahokeun hukum syar'i sabab naon kaasub kana wa midu ilmil kalam ya sepang jero-jerona ilmu tauhid cukup we urang mah dasarna ceuk hukum akal butuh cina akal teh cina manggih kana ayana zat anu nyieun nya tekadkeun bahwa sakabeh salian ti Allah eta alam nya salian ti Allah eta alam nu ngaranna alam teh tadi teh kakeunaan ku sifat arad nya terus kadina nepikeun ka non nu ngaranna alam teh eta kudus ya kudus teh non anya anya teh non tina eueuh kana aya eta disebutna anya tina eueuh kana aya eta sok jadi kesimpulanna akal manggihan saha nu nyieun ya, sabab tina eueuh kana aya teh
pasti aya nu nyieunna. Nah inilah garis finishna nya akal urang disebutna eta disebut akal gorizi nya nur anu pamparin di Gusti Allah ka jalma mukmin wa yajibu fi haqqi talal kidamu wallahu